Aina may maing gedang terbilik deui. Ih, mah bilik mana we? Mas loba. Aina mah teh diuk di bale deui. Aduh liur diuk di dieu ih naon sih Terus si aing disawa di 2 tahun. Mas rembel. Ima halus bari jeung kontrak oge. Pasti tetangga nu di lembur pararana saya keur ngabusah keur ngaromongkeun aing. Sabar teuing. Aduh, isa si nu nelpon. Aduh, ieu tibang. Tibang can dicokot cenah tuh. Aduh, can diambil cenah duit kiriman ti Saudi. Engke acan arari Ayeuna kakar ge pindah yang santai heula. Iya, ngenahan santai. Ngomong-ngomong, ada orang kemana sih? Itu kadang-kadang suara anak, buah modal. Ma yang minum cai pulkas lah. Meni hareudang. Ma kemana sih? Gusti, mak. Iya TV meni tapi ke ngahiang kieu. Mak. Si Iyang Itu TV meni ngahiang. Gusti mah kati berasa. Sama cuman di imah di ditu mah make hiid, ieu make kipas angin. Dengan mules kieu ieu. Mangisina ditu ari kuan awi ulah di WC gara-gara ulah kamar kita di banjur bisa tambruan. Maksud angin apa emangnya? Coba dikor ku pacul. Teh hidang sia mah ampun dengan Iyang ya tuh dikuat ngeunahon kieu ieu. Naon? Reungitnya mah di dieu mah nya. Reungit ieu. Ulah mah sambat nyamuk Moal, reungit. Make autan we. Gusti Iyang mah siapa diudangkeun wae Udah ge mah molor ti isu. Nya aing geunaheun tuh da Iyang di imah gedong teh eueuh reungit. Geus ngumbah piring can. Can ngumbah piring. Ngumbahan piring Urut dahar oge tadi isu. Urut dahar sia oge. Ngumbah piring atuh mah teh gara naon sih? Yang ngumbah piring atuh da ge nangtu. Nya itu tuh aya digigir. Anu bari nagok ge. Oh, yang bari nangkep. Ulah make lembu, kumbahna, ge hararidung. Ya biasana kan pake lembu ieu. Nah, mulai sabun ekonomi ieu, sabun colek teh ya. Anu kamari. Heeh. Dan itu luar oge can disapuan dah. Udah tuh mah. Nah, sia ieu ka sapu. Ulah jorok mah cing. Sia mah jadi lebar ping aing wae, nah aing capek bebeujeuh di Saudi make santlin tuh ke mbak piring. Sama. Itu wae kolot abong teh menang usaha sorangan. Bu mana piring Buka imah halus mah kudu apik. Wae kade apik Naon teh sia mah nyarek Kamari oge modal tadi banjur Oh nya ente bisa banjur teh di Banjur teh cai. Kan biasa dari aing di walungan di solokan. Cuman ngisi di kebon awi itu udah mama. Kabur banget. Jorok. Mau teh ngandalkeun wae kolot jadina. Tuh kumaha ieu nang, tuh kumaha ieu? Tuh anu diuk aya nu nangtung aya. Ieu mak jorok banget ieu. Mas urang murah deui mama. Sini kuat riwa pisan ieu. Eta plastik, ulah diteuneun di dieu, ieu na macet. Tempat sampah kan tah aya tempat sampah. Can bicara di dinya. Ya itu tempat sampah lain. Mama mah jorok Itu lotrok. tempat sampah lain. Heeh. Ya di dia, da Aduh, aing diurut ngejo lain mah di. nyancan di kumbahan ieu, aing tadi mah rogok. Geus dikumbahan sampaikeun. Sampaikeun di mana? Terus sampaikeun di itu tuh di buruan. Jadi gigir. Si mah kos kitu bang ka kolot teh. Ini kumbahan urang kumbahan. Terus teh gerak kumbahan. Aing kana biasana angtung kieu tuh dage. Yang adatna ari jelema teu gablek, ayeuna gablek. Oh, nosit ngaranna teh ditekeun. Iya. Heeh, kan kasetrum. Biasana di sumur kompak. Caina anu lah kenceng teh atuh olok mayarna. Meuli kos sebab. Auna. Sebab salah jadina teh dicarikan wae Ini ulah
gebot-gebot kan tuh mah mang ti Saudi. Yang saya mau piring sih itu tuh ngepel di luar. Embung mun urang kara rotor. Itu saya kabel maranan. Yang ini make iya, ulah make gelas. Ini nama pisan sih sama aing teh. Aing dijadikan babu, maranannya. Oh, mah yang jadi ratu di dia. Oh nggak jadi ratu atuh ieu satika aing ngabagiakeun aing. Itu sararudi deui. Mari imah mah dia saker aing lain kan? Hah? Terus orang ngomong arek naur cai sing dileop yo. Lieur teh suganteng geus sayeuna teh. Geuning nambah 2 pilieureun si Asep mah. Aya ngalanjutkeun ka sarjana jaba kamari panen duit dikasawahkeun pan. Ka mana neangan? Mani asa buntu. Apa nginjemnya kasih iem atau pakai duit maodah nu keur ieu di urang. Aya si duit maodah tapi teu wani ngagomeng-gomeng dah. Beja kitunya diinjem heula kitu sapanen mah kegantian mun panen. Alhamdulillah Isa laki ngiriman rancar mah tuh rapot ka tebusan, listrik ka setoran, dapur ngebul nya ayeuna mah alhamdulillah lancar ya Allah. Mudah-mudahan kieu we nya lancar sapanjangna salah kita ngiriman wae. Ajen teu balik oge nu penting mah duitna we, jajan anakna. Mak, bantuan uingnya peperen, Mak. Nah di mana sih ya? Ya peperen nurut tas di Saudi. Enggan keur ngepel itu can pere. Teh ngapel mah tinggalkeun. Ieu tah kahandapkeun. Bareurat ya. Muni tibang mawasak ieu ge komo Enggak sih mah pangabotan kosong di dia, kitu nage aya 3 kamar. Argoan mah argoan uing ke di Saudi. Ya terus itu 2 kamar deh saker Kan itu sana. mah kosong tapi mah sare di dia ya ASEAN di dia mah. Dong. Terus mah yang pakai spring-bed. Supir bet naon mama ieu turut onpol. Bawa itu keluar. Yang dikuat neman sih lain dipakai nu. Mas sarena ulah di kamar. Di tengah imah aya kan di sisi dapur teh sisi WC aya kamar saeutik. Tama di sisi WC make Yang hiji jeung beurit meureuna. Ya heuh. Geus ulah segel yang sare di kamar. Kok itu terus kamar nganggur meureuna. Bae kamar mah Saker tamu kitu. Ya sang segen wanjang sama segen wanjang ka uing. Iya dong kok. Ya mah jeung boneka ompol 2. Babaturan emak boneka. Geus ka ditu beresan. Ieu tah urut ompol beresan. Awas ulah suka kamar nu hareup. Ya neman sih mah ieu. Sekalian boga imah gedong kos kitu sih mah kakolo. Jangan suruh ngomongnya sakit diajakan ku anak pindah. Mah daek sare di itu di imah bilik. Geus kan tuh. Nyawa urusan anak ah. Nuhun pisan ka aing teh. Mambung ah, mungkin mah diajakan pindah aing mah balik ka ditu. Manteuing jauh numpak 3 kali numpak angkot. Minta bakal aing ah balik ka ditu. Allah ah. Aduh baju ini anu kamari abaya teh di mana sih, Mak? Tuh nyarana motoing ah. Akan disetrikaan ku emak. Nya teh nya disesat-sesat pun ka dieu. Kurang disesep-sesepkeun. Lieur banget ai keur kos ieu teh awak keur niasa sing koleang. Ya Allah, ka mana neangan nya. Bu Haji kenaon? Is meta si mana? Pas nebus rapot Bu Haji, enak mah rapot kudu ditebusnya. Oh, urang ge lieur pugu. Lieur kunaon Bu Haji? Itu bujang pan hayang kuliah deui. Kuliah cenah kawin lain. Teu jadi kawin teh. Dipikir-pikir deui meureun can boga perusahaan mendingan kuliah deui meureun. Mending wae luhuranna meureun ngalamar gawe ge sugan. Heeh tuh. Tapi lieur is duitna bea kamari ladang panen dikasawahkeun. Pasawakeun apa ieu berondong. Ya mah berondong atuh da mah gede ieu. Oh, jeung kan be aku pake totoro berondong. Ya Bu Haji abang teh. sis mah. Ya, duitna kamari teh pake ngagade sawah is. Sukan separuh pakai ngagade sawah, separuh pakai ngagade laki. Mani bisa banget. Yo is, daek mah teu kudu ngagade lalaki mah. Asa daek cangegang. Itu teh. Ya heueuh. Pinjam kanu itu yang balik di Saudi. Heueuh sugannya. Ya, tadi ge urang geus kapikiran kadinya is, rek ngecelep kasih iem. Atawa kan duit emang duit moda ya di urang.
rek omong-ngomong diinjem heula kitu sapanena ke panen hareup digantian. Heeh tuh Bu Haji kumaha we. Sugan diberekeun kan mah udah nyaho sorangan kemari balik si iem beda Bu jadi Haji. sifatna. Sebenarnya malah kos kitu nya mah odah mah. Urang mah karunya nyaho si iemnya. Ya ayeuna tuh main geuningan liwat-liwat. Oh nyaho urang mincan ulin deui barang harita ge Can da. ulin Bu Haji. Encan. Ya, coba ulin bari hayang nyaho dibere moal. Tapi sieun si iem ngorowe coeng teh. Gonde atuh anggap we beo. Itu nih ai butuh mah Bu Haji. Sugan rek ngomong geus ah. Ya Bu Haji ya. Oke. Tapi area eueuh di imah nya. Ya ka mana Bu Haji ah? Ya sugan da teu katingali-tingali sih geus Beberapa beberapa we ge. mana-mana ngerem wae buka duit mah manehna mah. Lain ngerem shopping wae mah heueuh we meureun. Ayo sah. Sabar ka ditu ah. Itu Bu Haji pirakunya teu boga duit jelema pangbul ngaharna gaya we kos kitu eta nyonyoren tas. Piraku teu boga duit. Asa teu ngarti aing mah dan. Apa beaknya ku eta totoro ka lalaki bener ku borondong hayang ka borondong wae da. Meni kuat marah rogok ampun teh ngame alabatan kos pembantu aing mah di imah gedong teh. Ah. Ke mana deh sia? Yang seperen can. Enggak sesperen. Yang geus atuh ngarek mangkat heula nyarek mayaran hutang. Aing milu ya. Ulah mama icing tungguan imah. Nya mulai nu maling ieu tuh ieu teh. Yang lain bisa anu ngagotong. Kuing era soalna hutang can dibayar kan mau bisa kalembur ieu. Nya heula kudu dibayar anu utang mah teh. Heeh. Hanggeus nya. Untung si iya mayar iya aya duit emas lumayan ku aing iya sesana mau dipake soalnya kan aing bisi butuh deui terus mun si iya nanyakeun aing pura-pura ieu we nya di emas kayaknya di toko emas soalnya aing lamun teu cekleun iya Gusti engke itu si Aceng moal teu nagihan deui aing kan boga ayeuna mah boga hutang salon po si iem ayeuna si iem da mah udah ge biasana aya wae kok kalembaran wae ayeuna mah jadi mah kan pindah. Oh gitu nama ti Isa eueuh manehna. Si Is eueuh deui. Tapi aing hayang nyaho si ieu imahna bener alus apa henteu nya. Ki aing cari tahu ka Bu Haji sugan Bu Haji nyahoon nya imahna nya. Moal lila ieu ku aing didoakeun sa iem lah. Cuman mau di 70 juta. Paling ge sabulan eta ngontrak sabulan 1 juta. Geus kahitung ku aing. Moal lila sia mah beungharna oge jelemana badagong komo ayeuna mah odah ungkot geus teu wau ka tatangga ge. Mal mata kelila jelema kos kitu mah moal jamuga hirupna oge. Aduh, panas banget. Ya ampun, payung aku. Geus kalembur deui we tadi mah imah geus alus, ayeuna kalembur deui arek mayaran hutang ka Bu Haji. Yang kasih bela. Panas banget. Pararanes banget di Indonesia mah. Di Saudi mah berang molor peting liar. Wah iya mah aing mah bahagia hutang tumblek, hutang kasih jablay geus lunas kabeh. Pan si geus mayar sapeda, ayeuna mah alhamdulillah aing teu boga hutang. Kari si Is doang boga hutang ka aing baraha duit sih 10 ribu deui, ku aing dihitung-hitungkeun. Untuk si ieu mayar eta nya sapeda make duit emas sangkilang. Bela. Iya, saya jadi teu pindah. Oh, jangan geus ayeuna mah geus nempatan imah anyar. Aing hayang minun empo imah gedong sia. Yang ke sia kaditu nya mun aing ngawudu. Geunaheun teh ya. Ngunahun banget. Yo aing nyusul oge kari dipencet langsung ngelocor Sia cai. daripada ngontrak mah unggal bulan 1 juta mending we sia dangdanan imah sia. Kan bae imah mah geus moal diuruskeun imah nu di dieu mah. Arek di ditu we. Ya, ya, mau dah keur naon si ayeuna. Oh, udah mah molor malulu. Heeh, di AC Tara daek ngepel-ngepel. Tara molor teh hareupeun TV, hareupeun kipas angin. Heeh. Deui ngerek. Si asup angin sa. Ya. Itu aing can mau di AC, ngejepret wae. Eta mah ngontrak di sana sih. Nya aya, jelemana teh eueuh ka luar negeri kene can balik geus aing dikontrak. Sia enak mah. Boleh saya. Nya lah baru. Ngomong-ngomong sia duit aing kamari. Oh iya, can aya pulanganana cenah cek toko emas.
emas nah. Oh, siya makitu malulu emang toko emas langsung temulangan. Oh nyonya teh kayak ngomong ke cetepa ini Loba, berapa lagi duit. sisa 1 juta lagi di itu di toko emas. Bunga pokoknya mah kudu aya ayeuna soalnya ayeuna aing keur mumpung ka lembur. Masih Jadi aing kasasi? balik ka ditu ka imah Ya aing. enggak, kalau misalkan mau udah sedekah kayak tadi Anyar. dibawa paling duit nanya. Heeh, sia ka imah aing nu anyar. Diam. Oleh-oleh apa? Oleh naon sia Gus biar kamari sia aing dibere tiung embung. Namun di Saudi sok mere amplop ngepeuleun sama Allah, as ngepeuleun ka. kamari ge duit aing ku sia ah. Ya selama sia di luar negeri teh mah udah sanu nguruskeun aing Ai ieu. anjing meureun. Ah, Anu mere daang mah udah murian. apa ku sia ngomongkeun we aing cenah oge cek mah aing ge. Ih, ngomongkeun sia mah mah teh cenah si ieu moal sukses cenah kitu. Aing mah jeung Terus babaturan pokoknya mah teh aing mah kitu. nyangkang ke minggu hareup aing ka Dede. Kudu aya nya. Kudu Aing aya. kira mau ka ditu ka imam mana Minggu hareup kudu aya. Kenapa tak Ih, sebenarnya di mana? Pas di sekolahan. Terus naon di Cuma sekolah? menerima banget ke sekolah bayarannya. Iya mah ya. Mau mantap dibayaran, mau mantap dibayaran. Iya, Ya iya. moal mantap Iya, manehna iya, paling iya. oge ieu teh anu si ngaranna teh ngendog teh Ya, ya. ini aku sia karunya. Bung ah urang mah dinjem itu kata tangga urang ge butuh di ditu. Saya hutang teh 10 deh ka dia Isa. Yang Tapi gampang masa bayaran atuh. sih. Iya gitu Kunaon? bayaran sekolah oge. Oh, cek saha Kumaha ngahinakeun banget. Aing sia, ini malah kayak ngiriman wae. Ale lancar mere Oh, jangan apa salah kita kudu Ya lamun teu lancar mah ngilu jeung aing teh ka Saudi. Kunaon sih? Ya bawa we ka dinya. Ka Palestina. Nya. Gua taruh aing. Pun bae ka Aya Palestina. aja. Si Isa ayeuna gulis sih. Golis manehna mah glowing. Make naon sih? Wang sih. Makanya make sai pedong. Busti. Naon eta? Dia teh nyawa aing ge. Ih, mending Ya, bisa wae. ya. Mana mau apa yuk? Ya urang basing panas ke hidung Ya, bae ah. Nyocok baraha. 20 ka setok ka buah. Ih, cuma ngara-ngara ku duit ayeung ge 1 juta deh di sia kamari. Moal, ayeuna mah aing. Takut saya di Saudi teh tah si Isa lu ngomong-ngomong ka Rusia cenah saya mau matak sukses ieu. Bohong maneh. Ya, Ku saya masih mau balik kontak. anu bager ka indung aing mah. Ya, Aing di Saudi. ayo, pati Ku mati sia. gaptek, Ya, ngomong. is nyoto duit aing 1 juta deh di manehna kamari. Ya sejuta dia boga hutang sepeda nya Nya pulang. utang sepeda 1,5 juta eta emas harga emas baradut harga emas eta mahal Cuma ya. 2 juta saya hutang ka aing 1 Ya, gua juta. pede, lumayan. Ya, Ya. engke lamun pindahan ka imah anyar datang. Nanya. Heeh. Emang mana? Cuma kontrak alay. Nya kudu kontraknya nya nu penting mah boga bener tuh. Udah ngabangun ieu henteu mah. Ayeuna geus pindah. Enggeus, ayeuna urang kadita arek mayaran hutang ka Bu Haji, dia rek nagih ka si Bella ieu. Sia kan kamu sagala di hutang, kan emasnya di Bu Haji nya isnya. Ya dibayar. Teu nya hoteng eta mah anu baheula teh nya ha. Nu baheula teh nya ha eta mah. Mamananya. Urusanna. Oh, Eta mah. jaga-jaga masih bising pae eta Ya, duitnya. eta mah keur sebelum ka Saudi. Nya jaga-jaga. Ngomong mana tengah ngajak tetangganya pindah. Ya nyajur Rame-rame teuing, eueuh barangna oge. Ya macam ayo. Heeh, ke daratang minggu hareupnya. Ya sing ngahuduk Ayo kayak jemputan bapak. wae, Heeh. jemputan wae. Nya aya ke make mobil totot teh ya, dari Heeh. jemput heeh. Tapi kades sia nya bajuna nu aralus, terus ulah cobak-cabak ka parabotan nu anyar. mau bedagang. Ya, heeh. Emang saya itu boga kulkas. Nya boga kulkas ge aing boga. Oh, salon orang geus Ayeuna mah, datang. Ih, sabar teh urang ge boga salon di imah nu anyar mah. Gumelis banget. Geus ora ieu nya urang ka dinya heula ngolayong. Bor pokona mah sia bayar minggu hareup aing ka Dede bayar ah. Ah, sama mah bedagang sia teh boga hutang ka Mana aing 3 tahun nya. Mana mau kos kitu Oh, ya. nya. Sang sakit tuh Menang kayaknya. sakit teh menang usahanya Sakit isna. menang usaha dan menang main sia teh ah. Yuk, ak merek pacar mana yang ngomong Pacar teh bakal. ke mana Yang geus sia? beak argoana ge can dibuka. Gumelis banget nya. Tulisan ge si Sati anu balik di Taiwan teh ayeuna Nya beda Taiwan yang di Saudi mah teh hidang ah. Pokona mah minggu hareup aing ka dieu kudu Ya, lunas. si Sati mah balik di Taiwan teh dia nya mah Ida, mah Ica di balere amplop. Aing teu. Aing mah Aing nyata nyarara banget, adu yang capek aing dibikunan ka batur. Sama tala lagi lamun keket. Terus aing Aduh, mau iya ngelayanan. masih meneh. Yes, Berat aing mau ngelayanan banget. jelema ge loh. Ya, engke ulah teu datang ya. Keket lagun Ya, ulah teu datang. Oh, Pakai baju nu alus. Asal di eta we dijemputnya. Heeh, dijemput pakai totot. Geus ka ditu. Heeh. Enggak itu untung nanya tuh boga hutang ya. Engke ulah teu. Ulah teu datang. Oh. Sok orang lembur. Oh, ya telepon tuh si Asep. Halo. Waalaikumsalam. Oh iya, ntar ibu juga lagi ngusahain nih. Ditunggu ya, kalau udah ada ntar transfer aja. Iya, yuk. Waalaikumsalam. Menang mall ya ke duit ya lah. Paruyeng. Bu Haji, Iem Wajib keur naon?
lah cebak-cebak. Bu Haji ya, engke datangnya. Arek Arek naon ya? salamatan imah anyar. Ulah boga imah anyar. Oh nya, emang Bu Haji doang nu boga imah alus teh. Pantesan ieu tara katingali. Urang menikahan ka Minta mau bisa dage. minggu, mau dah mah di itu santai maneh nama. Hayang nginum, kari ngajetrekeun cai kulkasnya, hayang di sarimi kari ngajetrekeun sare di AC maneh Anya nama. kudu kitu atuh ya, mirah hade ngabahagiakeun kolot. Ieu mah berat lah leungeun. Ieu emas teh aya mah 50 gram mah. Ya, menikah parengan sia Kaparangan naon? Urang keur butuh duit iam, cenah rek Urang mayar. teh boga hutang ka Bu Haji, geus di amplopan dah kabeh geus di amplopannya. Cuman Bu Haji, tapi wingah moal bisa nganakannya Bu Haji hampura we ke mun teu boga bere Kajen minjem deui. teuing yam, pentingna pokona we. Heeh, da kumaha Bu Haji wing lain teh hayang mayar eta kakarak bisa Ya mayar. kabeh yam. Kabeh eta aya GoPay deui tah dilebihan. Ai cenah mah bisa nganakan. 50 perak Eh. leuwih. Emang aya duit 50 perak Ya ayeuna aya, ya? 50 perak. Bu Haji belantainya datangnya. Hayu. Soalnya orang arek meuli bolu anu ngeunah se-Indonesia. Bolu nu kumaha Terus eta ka tumpang. situ. Aduh Bu Haji berat banget Mas. Bu Haji pang benerkeun asa eta hadap kan. Ampun teh Tah. yam. Oh geuning ieu bodas kokot teh Ulah yam. dicabak Bu Haji. Hei, kokot lagi bodas lain Bu Haji emas. malah tiga dicabak anya nate. Mas asli geus Bu Haji orang balik abis sing hujan ah. Anjung. Bu Haji aya ojek Eh sih ieu poe diharap. naon yam? Poe Minggu pindahana mah enggeus di Bang Salametana. Hayu. Ngomong-ngomong diharap aya ojek sih Bu Haji. Nyaut teh anu ka ditu. Pamesen Grab ieu. Ya, Oh, nya boga HP mah nya di teh kuotaan. Bu Haji kana wae. Urang mau numpak angkot ah. Nya mah nyawa kuatan yam. Nih haji medit banget tuh Bang pesen Grab. Ya, ayo mah sok gede-gede nahaon HP teh kabeli kuota. Nya urang di imah make wifi. Geus ah. Anjung. Gelang nage kokot nage bodas. Perak boa-boa. Mingguan ojek eueuh liwat-liwatnya arek pesan Grab. HP aing modar DG Batuna. Aya angkot numpak angkot. Gusti, mak hudak, mak. Iya. Udah. Naon sih? Sare di dieu lain mah peperen. Aing teh marah rogok iya, hayang istirahat coba dititah wae. Digawe kalau teh. Sogara marah rogok. Mun ti rujak meureun di dieu molor. Nya aing kacapean, sia ulin meuli kuatan lila banget. Ya geus ngejocan. Ya encan. Can wae. Nya meuli we ayam geprek atuh ieu. Bunga bararosen. Hayang sok mah. Ya meuli tadi teh kaceokon. Nyaman mah meuli ka ditu nganjuk heula. Ya nganjuk si loba duit oge nganjuk ngerakeun sama teh hidang. Imah we gedong nganjuk. Jeung mah Bang tutup minggu mah. Nyokot teh lah ka ditu na ka wadas. Jauh ah kudu ngojek. Lu sok ngunjak nganjuk akhirakeun ieu mah. Keun bae mah ieu puruh panganjukeun ah. Ulah mahal-mahal 10.000 we. Ka jero. Nah sematong dahar ari kitu mah. Mak, Emang siapa duit ngkes gitu? Action. Alhamdulillah ya nama budak sekolah geus kabayaran, rapotna geus katebusan. Ya nama teu hese-hese teuing sih. Berarti di Indonesia mah pararanas banget. Di Saudi mah berang liar, penting molor. Di wajah.